Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan para mitra Sunda di mana bae para mitra linggihna. Sim kuring saja nyarioskeun hiji dongeng aheng, wilujeng ngadangukeun mugi ageng guna sareng manfaatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mitra Tatar Sunda Jawa Barat, Mitra Pasundan, judul carios nu kusim kuring bade dipedar Kang Asep sareng Desoni, karya Bapak Dana Irnasik, judulna Tukang Nyadap Teu Siga Jawara. Di hiji wewengkon pagunungan di wilayah Priangan Timur, harita teh peuting hujan ngaririncik. Hiji pangawat kan sepuh nunalah bah marasan manehna teh keur tunggu pare di sawah. Lantaran geus beberapa poe sanggeus panen teh manehna moe pare unggal berang. Di eta wewengkon teh saupeuting hujan ngaririncik mata geuman kacaturkeun kira tengah peuting. Aya kadenge sora nu handaruan ti jauhna nyampeurkeun ka bah marasan. Tetela si Raja Leuweung nyampeurkeun lalaunan ngadeukeutan ka bah marasan nu manehna teh keur cinggogo si duru di saung bari nungguan pare. Tetela maung teh teu kuat kieu ka bah marasan. Malahan si jalma bae maung ge milu si duru disagedengeun bah marasan. Si duruna maung teh sasatna nukangan kana durukan seuneu ruhai. Antukna mah ku bah marasan ruhak teh disodok. Satulina mah diseblokeun kana tonggong maung. Atuh maung teh buluna huru ngagebur. Lantaran manehna henteu bisa nyahueun kana panarajang bah marasan, sugan teh moal nyeblok ku seuneu nu sakitu ruhaina. Seuneu nu kacida panasna nyaeta tina suluh tangkal anu lumayan wedolna. Atuh maung teh ngowowong gagauran. Buluna huru ngagebur. Jiga nama eta maung teh saking kupanaseun. Gewat lumpat ngabarebet ngajauhan ka bah marasan. Nyaeta notog-notogkeun maneh ka beulah pakidulan. Brus! Maung teh ngagebruskeun diri ka leuwih bitung. Tayoh nama eta maung teh suwe. Manehanana jiga nama keuna kana sabang-sabahan nu teuas. Lantaran isukna kapanggih ku balarea, bangkena teh ngabugiga di leuwih eta walungan. Nurutkeun para sesepuh di eta wewengkon pagunungan, yen sabenerna mah eta maung nu diseblok ku bah marasan teh maung bikangna. Jadi di eta wewengkon teh paling henteu aya maung jaluna anu memang dipikagi mir ku balarea. Loba nu sok arindit kapileuweungan, manehanana teh sok manggihan tapak-tapak maung jaluna, nyaeta maung anu jangkung gede simbar dada, kalawan pikagi mireun pikasieunun maung anu geus kacida kolotna. Salah saurang masyarakat eta lemur di wewengkon pileuweungan sasatna mah ditutugan hiji leuweung di Priangan Timur. Ngagedig indit sejatumanya ka hiji kasepuhan oge disagedengeun bah marasan. Inyana teu langsung nanya ka bah marasan sabab beda kampung rada jauh teh eta pakampungan.
Inyana teh ngaranna Pahasan. Pahasan deuk tumanya ka hiji kasepuhan oge nu satata satanding atanapi salih ting jeung Mbah Marasan. Aya sahandapeun Mbah Marasan sabaraha taun umurna nu neulah Ki Ija tukang nyadap. Moal aya nu nyangka dia tapi lemburan yen tangtungan Ki Ija teh hiji jawara oge. Lantaran kahirupan sapopoena Ki Ija teh iwal ti manehna teh nataharekeun tatanen. Oge disagedengeun eta Ki Ija oge sok rutin manehna teh boga panyadapan di sababaraha kebon atanapi leuweung anu sok terus unggal poe, unggal isuk, unggal burit ku manehanana panyadapan teh diteang. Sanggeus datang ka imah Nabah Ija atawa Ki Ija, Pahasan tumanya ka eta kasepuhan. Ki dupi maung anu saurna dielehkeun ku Mbah Marasan teh. Maung nu ti wewengkon mana teh geuning cenah badag pisan ngabugigag di leuwih. Eta teh sabenerna mah yeuh sok aya nu nanya ka Aki ge. Cep Hasan, eta teh maung anu dantena atau bikangna. Eta teh maung anu gede, anu geus sakitu kolotna. Jeung aya deui hiji jaluna, cep. Tah nu jaluna mah sok sanajan geus sakitu kolotna oge memang gangas. Beda jeung bikangna meureun harita diseblok atawa dibanjur ku cai atau durukan. Ku durukannya ku Ki Marasan teu bisa ngalawan. Lantaran ketakna beda jeung jaluna kitu cep. Oh kitu Ki. Kinten-kinten eta nu dipikamelang teh Ki Ija. Yen jaluna atawa nu sejena dulur-dulurna ti maung anu diroga halaku Mbah Marasan teh ngunek-ngunek ka urang lembur. Kumaha cara ngungkulan eta Ki? Eta teh hiji hal anu ku abdi ge kantos disawurkeun jeung Pak RT oge Pak Lurah. Kumaha carana sangkan masyarakat lembur aman siga biasa tatanen atawa init-initan kaleuweung rek ngalasuluh jeung sajabana Ki. Kumaha tah numutkeun pamendak Aki? Tangtu bae. Tapi da maung we lain sato anu bodoh pisan, malah kagolong cerdas. Geus tangsu bisa ngabedakeun. Maksud Aki teh kieu. Maung ge nyahun ka saha kudu males dendam atawa pati. Lamun dina ereekna. Tapi tentang tu kitu Cep Hasan. Tentang tu kitu lantaran ai ningali judutan carita cek masyarakat mah yen paehna maung teh lain alatan Ki Mardasan. Da Ki Mardasan ngusir maung nyaeta dibaledog kuruhak nu ngagebur hurung tina seuneu anu asalna tina suluh garing anu kacidawedeungna. Ai maung mah eta mah pawastrana teh Cep Hasan. Iwal ti manehna ngagebruskeun diri ka leuwih di walungan urang eta nu jadi marga lantaranana. Kitu Cep Hasan, jadi teu kudu dipikamelang. Ceuk pamanggih Aki mah moal aya ngunek-ngunek. Moal aya ngunek-ngunek. Kawas manusa sote dendem ngunek-nguneknya. Lamun aya kapeurih atawa sasatna di tanda sadulurna atawa kulawargana teh tangtu ngunek-ngunek. Maung macam tangtu kitu. Oh, kitunya pamanggih Aki nuhun Aki. Janten kumaha pisaureun abdi ka Pak Lurah tapi Pak RT. Kitu wae Cep Hasan. Saurkeun wireh.
Saperti biasa wae digarawe mah rahaya teh kalembur ka leuweung ka kebon-kebon nu aya di sabudeureun lembur oge ka huma malah maka jauhna ka leuweung geledegan ge bebas wae sakumaha biasa. Mohon mangga aki bade diestokeun naon pipejang ti aki. Geus kitu mah mitra Pasundan gejelig bahasa nu mangrupa hiji tokoh masyarakat nu sok dipercaya ku paku atau ku palurah di eta pakampungan nyaeta jadi hiji juru nasehat lantaran manehana teh nyaeta saurang ajengan. Aki Ija mitra Pasundan nyaeta hiji aki-aki nu lumayan kolot. Aki Ija teh laki rabina nyaeta ka nini-nini nu lelah nini idut tarta geus leuwih ti 50 tahunan manehna rumah tangga. Mana geus disebut aki oge geus kolot, tapi manehna teh masih aya di sahandapeun Mbah Mardasan. Ku Allah Subhanahu wa taala inya dan percaya boga turunan teh 3. 2 kaluhurna lalaki, bungsuna teh nyaeta awewe. Bungsuna nu awewe nelah ngaranna Nyi Sainah. Tina 3 bibi teh nurunkeun 14 incu. Tah eta nu 14 budak nu nyarebut aki jeung nini ka Aki Ija jeung ka nini idut. Ari Aki Ija bogaeun pagawean nu matuh. Iwal ti manehna tatanen leulitikan ngebon jeung nyawa. Sanggeus inyana rengse ngebon jeung nyawa. Geus beres tandur pagaweanna pindah kana nyadap. Nyadap lahang nyieun gula beureum diselang-selang maud daun kawung. Kacarioskeun bareto nyieun gulana teh sok dilembur bae di imahna. Kiwari mah sanggeus barudakna gelede geus rimbitan jeung tanagana geus rada ngurangan, inyana teh geus teu kuat nanggung nu berat-berat. Atuh nyieun gula teh jadi mangkalan, nyaung-nyaung di pileuweungan, malah bisa disebutkeun di hiji leuweung geledegan di wewengkon Priangan Timur nyaeta deukeut Sirah Cai. Di lamping gunung nu hareureum caraneom ku tutuwuhan, kakayon saliara nyayeud. Tangkal kain jarangkung gede baradag, rurungkunan nu ralembet, tempat singkur, nu teu mustahil aya keneh satogala, kayaning kerud, ajag, maung, jeung sabangsana. Mitra Pasundan geus pugus satoleutik mah kayaning careuh monyet lutung di eta pileuweungan teh mindeng tembong patinggulan tung dina tangkal komo mun pabebeurang tas hujan heug panas deui moreret eta lutung teh sok motah ting arajleng tina tangkal nu hiji kana tangkal nu lian oge manuk gede ting koreak manuk leutik ting karecrit leuweung masih keneh pikasieun tur pikageueun bisa disebut kurang sadayana lir ibarat leuweung geledegan atawa leuweung ganggong simaganggong. Demi pernahna eta leuweung teh aya di wewengkon Priangan Timur. Di eta leuweung teh aya Sirah Cai nyaeta di lengkob sisi walungan nu nelah Cicanggong. Antara Leuwi Bitung jeung Guhalalay. Lebah Leuwi Bitung gawirna teh gurang seng, curugna jero batuna teh taringgul sarareukeut. Tebeh hilireun Leuwi Bitung aya hiji guha nu dingaranan Guhalalay. Pangna di eta pertempatan disebut Guhalalay sabab eta guha teh dipake panonoban sabangsa lalay. Di sabudureun leuweung Sirah Cai tanahna kacidalendona. Tatangkalana marulus tangkal kawungna marontok. Sasatoana sajabat ti monyet, lutung teh loba oge careuh. Nyaeta nu sok ngaliarkeun tangkal kawung teh. Lumata kasepuhan nu nelah Aki Ija teh mangkalan nyieun gula di palebah dinya
sabab loba tangkal kawungna. Pasireun leuweung sirah cai pasawahan lega nepi ka blok Pasir Wangi. Sato-sato nu ti leuweung sirah cai ge sok laliar ka pasisian pasawahan nu eta. Pak Haji Mustofa nu inyana keur malawija basa keur nyebarkeun cabe. Pas sore kungsi disampeurkeun si raja leuweung cenah kalebah dinya. Ki mun teu gancang lumpat kuring kawasna, kuring dikarekeun ki. Kitu ceuk Pak Haji Mustofa ka Ki Ija. Teu ganti bulan hiji hajin sejenna nyaeta Haji Singwan oge nyaritakeun harita teh pas sore deui inyana keur melak tomat tambah keung manehna heheotan pek teh aya nu nurutan ari cengka teh aya nu cumagog nyengir ngaheot belang si raja leuweung. Oh Haji, mata ki dia mah ulah heheotan atuh. Kawasi lembur bae. Kitu ceuk Aki Ija bari seudi ngagelnyu. Nah atuh ari Aki wantuna nyaung-nyaung di leuweung sesoranganan ki. Ceuk salah saurang warga lembur nu lelah Dul Jaya. Da nya atuh pika keueungeun pika sieuneun. Tapi Aki Ija ngan ukur ngarenyu. Misa pasundan Aki Ija jeung Nini Idut mah laweun bae. Kalah kapokna teh yo jang maung ge ka aki-aki jeung Nini mah nu eueuh dagingan siga kieu mah moal beukiun. Kitu cenah kalem we nyaritana teh teu riuk-riuk. Barina oge maung nage cenah mah jeung ceuk pangijir Aki ge kari hiji-hijina. Geus ompong deui cenah. Geus kolot tapi masih tetep we rosa. Jaluna euy. Kitu ceuk Aki Ija kawas nu apalin pisan kana bag-bagan maung di eta pileuweungan. Make terang kari jaluna ki. Dul Jaya gancang nanya. Hidup mah teu kungsi ngadengekeun caritaan Aki baretonya. Kapan bikangna mah geus pae. Nyaeta ku Abah Marasan di seblok ku seuneu dulu kan jang. Kutan kumaha lalakonna ki? Bah Marasan bisa oge maehan maung hebat tuh. Dul Maad nu miheulaan nanya. Yo kieu carita nama Bah Marasan teh manna teh keur nungguan pare nyaeta di leuweung. Peuting cenah hujan teh ngaririnci. Tengah peuting jemplang-jempling jol aya maung kahareupeun Bah Mardasan. Sasatna milu si Duru jang. Si Duru maung teh nukangan durukan. Durukan seuneu duhai. Tah jang ku Bah Marasan teh ruhak teh disodok. Tuh diseblokeun kana tonggong maung. Buluna hurung ngagebur. Jigana mah saking kupanaseun eta maung teh lumpat ka lebah-lebak notog-notogeun maneh brus ngagebruskeun maneh ka leuwih bitung. Tayohna maninggang kana batu euy. Isukna teh kapanggih bangkena ngabuigag di leuwih bitung. Oh kitu nya ki. Dul Jaya jeung Dul Maad mani bareng. Eta ki terang maung bikangna nu pae teh kumaha ki jujutana? Madsuro ayeuna mah nu nanya ka Ki Ija. Kieu Ki Madsuro, kapan bangke maung teh diarili kana tuh? Kulit jeung sihungna teh diaralaan, dijarieun jimat meureun. Ditungtungan ku ngahehe. Sapoe 2 kali sore isuk turun unggah kana sigai. Aki Ija naikeun lodong kosong nurunkeun lodong eusi lahang. Lahang benang tadi isuk-isuk geus dicici-cicikeun kana kanca.
digodog di panggulaan ditungguan ku Nini Idut. Ngagogoplok geus meh rumaumat. Harita teh Aki Ija mah geus saged deui rek naek kana sigai. Tapi wayah kitu mah lain nyokot lahang, tapi rek ninggur, rek nambahan deui sadapanana. Teh Aki Ija netekeun indung sukuna nu kenca kana kolowak liang sigai. Saat inyana unggah netekeun indung suku nu belah katuhu. Sigaina rada goyang. Ngenca ngatuhu oyag-oyagan, tapi mitra Pasundan. Bubuhan Aki Ija mah geus biasa, geus manukna, geus teu arenggiseun deui, lungsur langsar bae naekna teh teu kieu-kieu. Nepi kana palobah leungeun kawung nu rek ditinggur, sukuna teh ngajegang nincak kana barangbang. Truk, truk, truk. Inyana meupeuhan leungeun kawung ku gagendir. Sorana ngawirahma tilu-tilu kali. Carana ninggur kawung nu rek disadap, nu rek dialalahangna, nurutkeun Aki Ija aya dua cara. Kahiji nyaeta ninggur leungeunna, leungeun kawung nu rek disadap, rek dialalahangna, ditinggur heula, ninggurna lain sakali. Aki Ija mah sok 4 kali. 2 Salasa jeung 2 Kemis. Geus bijil lelehewan dina urut ninggurna kakara leungeun kawung teh diteuk-teuk. Gubrag bae ranggeuyan caruluk ngora pilangarieun teh murag. Demi nu kadua nyadap teh dibudur. Maksudna kawung nu geus kolot mun rek disadap dipunggel palebah pucukna nu ngora. Kawung nu disadap nu dibudur mah mun geus saat lahangna kawungna teh pae. Kawung urut disadap dibudur mah sok gancang dituar, diala injukna, cadukna, di palentong, di ala acina. Pokona kawung mah timimiti balukang, barangbang, lunglum nepi ka nyere-nyerena ka arah kabeh guna manfaatna. Rengse ninggur kasampak di panggulaan aya semah. Nyaeta duliman. Cenah duliman teh butuh injuk pikeun hateup saung. Oh, butuh injuk doh. Aya di injuk mah di Aki ge, butuh sabaraha kakab euy. Aki Ija tumanya ka Kiduliman. Saungna da leutik ki. Saung parantingiuhan di sawah, 10 kakab cekap ki. Sabaraha sakakabna ki? Keune ka hidup mah 2 perak we sakakab. Ari gula sabonjorna sabaraha ni? Ceuk Duliman bari malik ka Nini Idut. Nu karek rengse ta salat lohor masih keneh di mukena. Angger we saperak jalung. Tuh loba angger saperak. Walau Nini Idut bari ngalaan mukena. Tempat salat teh amparana samak sulam kembang. Kembang beureum manigeus kuleuheu. Maklum kaayaan di leuweung atuh wargi. Tah barining kitu sanajan aya di leuweung, Aki Ija jeung Nini Idut sarawani ninggalkeun salat sawaktu oge. Poek pudring ge kacai teh teu boleh kundang damar. Ari nyana sampego cempor nu nyaangan tincakeunana wungkul. Aki Ija ge jumaahan tara tinggalin kalembur jumaahan bari ngalongok incu-incuna saminggu sakali mah. Ari balik teh inyana balanja sambeleun jeung lauk asin nyaeta ti warung Bu Engkar. Sok Daliman mikeun duit ka Nini Idut salikur perak. Mayar 10 kakabeun injuk teh jeung gula sabonjor. Sabonjor gula teh eusina kurang leuwih 10 gandu. Dibungkusna ku daun kawung atawa gebog cau garing, dipanjangkeun ngalonjor. Jalu osokana kukurudu, duh osok. Nini Idut ngasongkeun kukurud gula jeung cain teh panas kadul manad. Mun aya osok mah nih. Hayang lahang nih.
Duliman kalah nawarun sejen. Lahang lain wayah atuh lahang madul. Yo, kadieuna kudu isuk-isuk atawa sore sakedeung deui lah. Mun wedang mah aya arek. Ceuk Nini Idut nawaran ka Duliman. Giung wedang mah nih. Moal. Walon Duliman kekepesan. Demi Aki Ija reos inyana kacai cenah rek salat lohor heula. Saminggu ti harita titas kaanjangan ku Duliman. Basa meuli injuk teh isuk-isuk ka emper-emper ka lembur. Yen tadi peuting Aki Ija teh tarung jeung maung cenah. Ngadenge beja kitu atuh bring kolot budak awe lalaki urang lembur teh ngalah bring ka panggulaan Aki Ija. Kasampak teh Aki Ija keur ngadangkak. Inyana siduru dina seuneu hawu panggulaan. Bugang maung ngalonjor gigireunana. Tapak tarungna hareupeun sawung jukut-jukut naledeg. Mungguhing ningali warugana mah jauh tange. Maung leuwih gede batan Aki Ija. Tapi maung nepi ka ngajoprak jadi babatang. Aki Ija sakitu geus kolot awakna teu cecel teu boncel. Duliman oge Haji Hasan nu ngabarengan masyarakat nyaeta kapadumukan Aki Ija jeung Nini Idut ti leuweung. Harita teh tumanya ka Aki Ija nu memang keur ngadengka koe manehna teh bari nginum. Yo Ki, kumaha ieu teh kajanteunana Ki? Iya si jagoan leuweung yo ngaganggu. Sabenerna mah kuring mah teu hayang nyieun hiji ketak. Moal tek haru biru ka sasama makhluk Allah. Tapi kumaha malah bikin ceuk Haji Hasan tumanya ka Aki Ija. Atuh gorolang we ku Aki Ija teh didongengkeun. Dikarupingkeun ku warga rahayat nu daratang ka eta wewengkon padumukan nyaeta di leuweung geledegan tempat Aki Ija jeung Nini Idut ngalahang jeung tatanen. Singket nama cenah harita teh maung teh ngahajana rajang ka manehanana. Meureun manehanana teh disangka bah marasan. Barang eta maung ngagaur bari eta maung teh papota nyadiuskeun panarajangna nulin ibarat pamacan. Aki Ija sok sanajan sakitu kakolotana bari awakna ge teu ieu gede jangkung badag simpat dada tapi pecekrek leutik. Barang mireuh panarajang maung jaluna nu kacidagangasna. Aki Ija kalawan rikat ngolebat ka gigireun maung nu pamaksudna mah manehna teh deuk ngalakukeun hiji gerakan lir ibarat panggal mui. Tapi sakali ieu mah eta maung teh bener-bener teu bisa kapalingan gerak. Ngagentak inyana ngarobah seranganana. Panarajang eta maung jaluna teh kabelah gigir dina hiji gerakan anu kacida hebatna. Orokaya Aki Ija oge memang leuwih awas sok sanajan geus kolot. Hup, manehna rikat ngarindeuk ngabarengan gerakan leungeun katuhuna. Nyata nggunakeun tenggelan kedet dina ulin madi. Hiuk! Tes! Timpang seluk dihanca kalawan nenggel pisan kana kekemplongan maung. Gaul mau ngagaur handaruan. Bari ngejet-ngejetkeun sukuna bareng jeung eta culewat Aki Ija manehna luncat ka beulah katuhun maung bari ngagerakeun leungeun katuhuna nakisan panarajang maung nu deuk ngabentur kana dadana. Hiuk tuk peureub Aki Ija sakilat geus bisa nyayang kana palebah kekemplongan maung sakali deui. Gaur kobong maung ngagerung deui bae bari badana ngadayagdag gagaleongan sedeng
dua sukunan belah hareup ranggah ka belah luhur pikeun ngajaga kaseimbangan badan jika nama supaya manehna teh ulah ngagebruk ngajengjehe. Tapi harita kene Aki Ija nyusul tepus ku hiji panarajang nu kacida mata kelokna. Hiyo cedak kek beheung maung ku eta kasepuhan teh dicekel nu satuluyna mah manehna ngawatek hiji jurus nu teu dijelaskeun. Maung teh teu walakaya, leungit budi ilang daya, palastra di pileuweungan geledegan. Aki Ija tukang nyadap nu teu siga jawara. Mitra Pasundan rupina sakitu dongeng Sunda nu kapihatur ti simkuring saparakanca. Mugia ageng sih tawakukna, hapunten kana samudaya kalepatan-kalepatanana. Hapunten oge bilih dina dongeng Sunda nu kusimkuring saparakanca dipedar, aya nami atanapi ngaran patempatan anu kasebat kasabit, atanapi naon wae estuning mangrupi bagian tina jejer carita dongeng Sunda. Sumangga Mitra Pasundan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.